Asma
heman ngembangkan layar asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta ngangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira
muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pependen hati anu jadi aturan kaeling. Aduh anaki jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumaima bapageus mulang ti heula dipundut ku kawasa takdir teu bisa dipungkir kadarkeun benang bisingan. Rep anak ingin gerasa masih tiba cukup sing solehate hidup di perluhanan poe isu pasti datang baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pependen hati anu jadi hati langka eling. Aduh anaki jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumaima bapageus mulang ti heula dipundut ku kawasa takdir teu bisa dipungkir kadarkeun benang bisingan. Lain abdi teu satia, lain abdi rek sulaya dabongan anjeun sorangan. Lain abdi geus teu cinta, lain abdi geus teu suka dabongan anjeun sorangan. Kapan anjeun boga janji cenah moal nganyeri buktina geus kanyahoan habis sorangan ningali anjeun teh geus boga deui buktina geus kanyahoan.
dabongan anjeun sorangan hate asa ku asa disapira di hati lain lem hade lelengohan dabongan anjeun sorangan
di Gusti yang widi. Rep anak ingin dirasare masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu haruang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak jimat awaki iwal hidup pependen hati anu jadi hati lan kaeri. Aduh anak jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumaima Bapa geus mulang ti heula dipundur kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadarkeun benang bisingan. Rep anak ingin gerasa masih tiba cu sing soleh hati hidup teu perlu haruang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak jimat awaki iwal hidup pependen hati anu jadi hati lan kaeri. Aduh
geterkeun lelembutan hate guliga bagja nu tayangan dina cinta urang mugia simpieun carita urang
teman-teman, terima kasih telah menonton video saya cover pop Sunda sambil jalan-jalan ya di tempat saya melihat pemandangan alam pedesaan sambil menuju ke pelosok-pelosok ya, ke pelosok perkampungan teman-teman. Oke, nantikan terus ya video-video saya di channel Kang Amar ya. Oke, nanti ketemu lagi di video-video berikutnya di saluran yang sama di cover pop Sunda ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.